Dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita kade ulah ngaguna sika ngaruruksak ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teu sirungan ka handap teu akaran. Kumaha hei hareup yeun kabijakan ke hareup Bogor benerkeun deui tata ruangan bener, benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkokna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei di kampung adat belah ditu, hei belah ditu belah dieu ulah dirurujit ulah diruruksak sabab naon ieu teh tenger kamakmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueusimi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasini kuculti leutik leungit ciri lancaran nu aya ukur bugarna sia kaulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun sia ajaran Siliwangi.